Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rafat. Saya dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya akan membacakan carkon bahasa Sunda yang berjudul tentang balon bitu tepung tahun. Mia ngecekeun budakna nger sakedung budak kumia dipangku deui bari hate mah rada keul lain keul. Ka budak da budak mah geus puguh keur gering. Watir nu aya kehel sote ka salakina nu anteng molototan tipi. Kehel deui kami toha awewe nu ceuk mia mah rada ember bato bawel. Ti subuh mula ngajujurung mia sangkan mawa budakna ka dokter atawa ka bidan lain keheula kapanitahna komo kehel kami toha onaman atuh pamali paralun kehel sote kute boga pakena enyaker nyepeng duit pisan kakehul nyaliar sakedapan jadi bang balu batin nyelek kana angen mia rumahu hayang hirup rada longsong mesen teh samar kadugangan da teu aya pilihan kita nu karasa ku mia kita oge deui cek teorina yen pikeun jalma miskin mah memang teu loba pilihan daek teu daek kudu daek teu bisa diperasbenan kehiraneun nasib teh ae ku harineun kamiskinan teh enya harineun puguhnan geus campleng 8 tahun mia jadi guru honor sukawan di sakola dasar SD dibere honor 400.000 sabulan bari jeung sok dianjuk dibayarkeun 3 bulan sakali. Nunggu duit bos cair untung teu kudu ongkosan da SD na deket ti imam mitoha mia bisa badarat bisa diingking ku lengkah harineun deui kawijakan pikeun ngarapel honor nunggu nepi ka 3 bulan teh humayua pisan da lain waktu sakedung lamun dipapandakeun jeung patani nu keur tatanean teu mah mikeun waktu keur melek suk sausameun ari harineun nu sajena pikeun mia oge pikeun sakabeh jalma nu sanasib jeung manehna taya lian salila 3 bulan kapaksa kudu mindeng puasa jeung nguat maneh sangkan ulah pegat hareupeun enya kudu sabar nu leuwih ti misti kudu wadil ilmu marifat ngalap sabarna Nabi Ayub alaihissalam utamana lamun mia hayang ulah nepi ka pegat pangharepan budak nu keur ais ngulisi ku mia rada di eyong-eyong deui sakadepan panon budak melelet teu lilarep deui merem tayoh nama capeun sorangan rusin ti Janiari teh atuh ninggal kayaan kitu hate mia rada longsong mesen pikiran teh pati pajurawat teuing geus era deui sebenarna mah kudu mindeng unjam-injem jajaluk jeung nemen kudu namprakeun leungeun mia ngaheureup bakat gede ku karumasa mutu teu pikaharesepeun batur pantes enya pantes da memang kitu galibna ka jalma miskin model manehna mah loba nu teu resepeun pan kitu ka sauran Pak Ali Said
manten jaksa agung di zaman Orde Baru oge. Ken lamun ngan sauker teresepen atawa ngewa ka jalma miskin narajang nu kalamaan jeung nu karasa pisan kumia mah yen kamiskinan nyatana sok mindeng ngadatangkeun fitnah nyan lain sisiwo eta pamanggih teh mindeng kalamaan pisan kumia matak nyeri hate pugunan kawas kajadian 3 bulan katukang basa Bu Beleong hapunten ibu bu Maimunah ngaranna nu sabernama ngan kubarudak diladihi jadi Bu Belenong pada eta gaduh pemerintah beleut salira buntet Bayu yuh ari ngarias diri sok rada kalelewihi nandingin artis dangdut koplo urang pantura. Belenong kawas bulan cek barudak laki-laki kelas genep nu mimit rek nincak beger bari tinggere gue mikir enya harita Bu Belenong Bu Maimunah maksud mia teh langit HP trijina nu anyar meuli pisan kitu munggu kamiskinan cek mia bari ngarahu eueuh nu pikeun jadi penemblehan kakewel. Bu Belenong ilang wiwiha murang maring nunding ka guru nu harita di rohangan guru. Najan Bu Belenong dan nunjuk irung langsung kamia tapi da ahli batin mah miheula surti teu bisa dianggap heureuy teu bisa dipangpalarkeun duh nyerina hate mia harita atawa kitu wae sugan watek jalma miskin mah sok ngadadak sensi jeung teu payan fitnah model kitu mah teu sabraha keteng najan sarua nyerina tapi pikeun nya aya nu leuwih nyeri deui eta lebah di Paidato Pajar Gede Wadul Dewa Lobalinyok Bali jeung Basisir Sanur Basisir biwir sasandur saumur cek biciot bari jebi tetangga mia nu boga warung di lemburna nu sering dianjurkan daganganna aya deui fitnah nu sajeuna lamun kamiskinan dipatilkeun jeung hutang cek lohongna mah lir ibarat pariuk mah manggi sisiuk nyan matak koredas kalamaan pisan mangkukna kumia bahasa manehna janji rek mayar cicilan koperasi nu geus elat 3 bulan danyan horedas bahasa manehna sasadu teu nginjem ceuli deui bahasa Bu Masito ngajeje hese ari geus watek mah ngan ukur janji jeung janji ampun paralun Gusti cek mia bari ram bisa nyerina hatena geus teu bisa dibalerkeun ku batur pimanen tungguru rek dihargan diajenan turu boga wibawa batan ku batur sajawatna oge ngan saukur dianggap panyambungan tai kuku nyan lain bohang ukur dianggap panyambungan tai kuku nu metet dina sela-sela kuku jalma jorok hideng nyempil hinaan pikageleuheun kitu nu karasa kumia lir ibarat hirup nyempil hina lemah tur laib pikageleuheun batur ari nu wujud jalma jorok nanya taya deui iwal ti paramentah
sorangan nungan ukur nyin gegeleh teu boga kaera teu boga tanggung jawab pakasabana eta jalma pamarentah teu binati sato lacun beuki kawin ari boga anak barahna ngan teu becus ngurus kasauran mang ihin ieu mah dilurjenkeun hirup syukur cenah pae wae kumaha karep teuing. Sekian carpon dari saya. Bila ada kurang lebih maaf ya. Segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.